Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Alfiyah Ibnu Malik halaman 118. Bait Alfiyah 467. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatun istuhsina jarru fa'ilin manan bihal musbihatus mulfa'ili wasuguha min lazimin li hadirin katahiril qalbi jamili zahiri wa amalus mifa'ilil mu'adda laha alal hadil lazi qad huda wasab kuma ta'malu fihi muzdanam wa kanuhu da sababiyatin wajam farfa bi wa wasib wa jurra ma'al wa duna al masuba al wa matasal biha mudafan aw tajrur biha ma'al summan min al khalam wa min idafatin litaliha wa ma lam yakhlu fahuwa bil jawazi wusima wa min idafatin litaliha wa ma lam yakhlu fahuwa bil jawazi wusima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. As-sifatul musyabbahatu ari ieu eta netelakeun tentang sifat musyabbahat. Hartosna sifat anu disarupakeun bismil fa'ili kana isim fa'il. Mulai menjelaskan tentang sifat musabbahah. Hartosna sifat nu disarupakeun kana isim fa'il. Patokan sifat musabahah sareng wa huwal ismul masughu min masdaris tsulatsi. Isim anu dicitak tina masdar tsulatsi. Jadi ieu mah berarti menurut ulama Basrah. Cek ulama Basrah mah KBG menang nyitak tina kalimat naon? Masdar fiil. Masdar. Berarti sifat musabahah mah dicitakna tina citakan-citakan masdar. Sababna menurut ulama Basrah mah kecapok teh nyaeta masdar. Lamun cek ulama Kupah mah kecapok teh fiil madi. KPBM Kupah fiil madi Basrah masdar. Adalati ala subuti wad dawami. Al-lazimi ad-dalati ala subuti wad dawami. Al-lazimi ad-dalati ala subuti wad dawami. Anu binalazim anu nuduhkeun kana subut sareng dawam. Berarti ari sifat musabahah mah hiji termasuk mustaq aya citakanana. Buktina bisa dicitak tina kalimat masdar. Biasa nama tina isim fa'il. Kadua lazim, kudu nu bidana bina lazim. Hasanul wajhi, Zaidun hasanul wajhi. Ari ki Zaid eta anu alus raraina. Naon nu alusna? Raraina tuh. Berarti bina lazim wa mafulan. Katilu menunjukkan kana subut sareng dawam. Berarti sifat anu menetapnya ulah anu berubah-ubah. Lain rokiban kan berubah-ubah. Jaa Zaidun rokiban.
Raqiban mah kadang-kadang tumpah kadang-kadang henteu. Tapi ya anu subut anu tumetep. Kasep, ari kasep terus aya teu? Hari ini kasep isukan henteu. Pagi kasep sore goreng henteu. Eta mah menetapnya. Bada jeung raqiban. Jaa Zaidun raqiban. Datang Zaid bari tumpak, mungkin bae isuk mah tumpak, sore mah henteu maunya tumpakan wae siang malam. Sifat musabahat nyarupaan kana isim fa'il sareng. Dina segi makna sabab nunjukkeun kana sifat jeung datna. Jadi dia dibahasakeun bahwa sifat musabahat teh menyerupai isim fa'il soalna segi makna menunjukkan zat jeung maknana atau menunjukkan sifat sareng zatna. Atau bahasa kamariman menunjukkan naon? Menunjukkan makna jeung sahibul makna. Doribun naon atasna? Tak kata lafaz dorib menunjukkan kata anu. Berarti anu mana? Pemilik, sahibul makna. Nenggel berarti makna tina lafaz dorib. Nenggel. Hasanul anu alus. Aya jalan mana teh? Aya. Berarti sahibul makna anu teh. Alus berarti alus, aya sifatna aya maknana. Jadi uihan deui sifat musabahat nyarupaan kana fiil kana isim fa'il dina maknana naon? Menunjukkan sifat sareng menunjukkan kana zat. Maka di baris pertama di sarah aya annal muradu bisifati madalla ala maknan wa zatin. Sareng annal muradu bisifati madalla ala maknan wa zatin. Jadi nu dimaksud ku sifat musabahat, sifat mah berarti madalla ala maknan menunjukkan suatu makna. Hasan naon maknana? Alus. Wazatin jeung nunjukkeun kana sosok anu alus. Berarti aya sosokna teu? Aya. Itu. Sifat musabahat segi lafaz nyarupaan kana isim fa'il nyaeta sareng. Bisa ditasniyah jamakeun. Bisa di muzakkar muannaskeun. Jadi itulah titik persamaan antara sifat musabahat jeung isim fa'il. Berarti akurnya mulai penjelasan tentang sifat musabahat. Sifatun istuhsina jarru fa'ilin manan bihal musybihatus mal fa'ili. Sifat yang sah menjeerkan fa'il maknanya itulah musbiha isim fa'il namanya. Al musbihatu ari kalimat anu nyarupaan ismal fa'ili kana isim fa'il. Sifatun eta sifat ustuhsina anu direken alus. Tegesna bisa. Naon jarru fa'ilin ngajeerkeun fa'ilna. Maknan fa'il dina maknana. Kesimpulan sifat musabahat nyaeta kalimat sifat dalam kurung isim fa'il anu bisa ngajeerkeun kana fa'il bil makna. Contoh Zaidun hasanul wajhi. Para pelajar
Mungkin tentang sifat musabahat baru di Alfiyah dikaji. Ke dinas sorof aya ge isim fa'il. Dina jurmiyah teu aya nya. Dina tasrifan aya ge isim fa'il. Emang ada sifat musabahat mah nyaeta sifatun, kalimat isim sifat, ya isim fa'il. Tapi cirina sedikit bedana. Ustuhsina jarru fa'ilin bisa dijerkeun fa'ilna. Jadi ustuhsina di dia lain berarti alus, tapi naon? Bisa. Jadi biasanya lamun pengungkapan bahasa Arab, common ekspresina teh, apakah kamu bisa berbicara bahasa Arab? Hal anta tuhsinul lughatal arabiyyah? Maksudnya kumaha pertanyaan eta? Apakah kamu bisa bahasa Arab? Lain bisa teh gitu. Can you speak English umpamana teh? Nah, jadi bahasa tusina di dieu mah menunjukkan karena naon? Bisa. Nah, ada sifat musabahat mah perbedaan jeung isim fa'il teh kitu. Bisa dibaca JR fa'ilna. Fa'il fil makna naon cenah ge? Soalna dina maknana teh sebagai fa'il. Contoh, hasanul wajhi. Artinya naon? Alus wajah. Cing naon nu alusna? Berarti wajah teh fa'il artinya. Ngan fa'ilna fa'il fil makna. Da tarkibna mah lain fa'il tapi jadi mudhof ilaih. Ngan maknana kandungan manana jadi mana fa'il. Zaidun ari ki Zaid hasanul wajhi eta anu alus. Naonna? Raraina. Berarti fa'il. Taharina isim fa'il mah teu bisa. Idopat kana isim fa'il kana fa'ilna. Sok naon artina kieu? Doribu Zaidin. Naon artina? Itu berarti maf'ul eta mah nya. Setelah nate betul? Doribu Zaidin anu neunggel ka Zaid. Allah teh khaliqin nas. Menciptakan ka manusia. Berarti maf'ul atau fa'il? Berarti atuh maf'ul. Berarti khaliqna eta mah lain sifat musabahat. Tapi eta mah isim fa'il we. Nisbatna sakur-sakur sifat musabahat pasti isim fa'il. Sareng sakur-sakur sifat musabahat pasti isim fa'il. Ngan teu sakur isim fa'il eta sifat musabahat. Contoh deui sifat musabahat di baris kedua. Muntalikul lisani anu capetang lisana. Flunli. Naon anu capetangna? Berarti lisan teh fa'il fil makna. Fa'il. Menang dijerkeun. Maksudna menang diidopatkeun. Bisa diidopatkeun teh. Beda jeung na isim fa'il kamarinya, na isim fa'il mah teu menang dijaerkeun. Jaa marartu bi Zaidin daribin abuhu gulamahu. Kaula geus ngaliwat ka Ki Zaid anu neunggel bapana teh ka bujangna. Teu meunang diidopatkeun. Atau di dia diulangi deui kata-katana. Tingali di baris ketiga sebelum berakhir. Fala taqulu jangan kau katakan Zaidun daribul abi Amron. Turidu daribun abuhu Amron. Zaidun daribun abuhu Amron. Sarang Zaidun ari ki Zaid daribun eta nu neunggel saha abuhu bapana Zaid Amron kaki Umar. Ari ki Zaid eta nu neunggel bapana. Saha nu neunggel bapana kaki Umar? Ulangi, Zaidun daribun abuhu Amron.
Ari Ki Zaid eta nu neunggel saha bapana ieu Zaid kaki Umar. Maksud dan tina pembicaraan saha nu neunggelna? Bapak saha? Bapak Zaid sudah memukul kaki Umar. Coba lamun doribun idopatkeun lapat abuhu jadi kumaha logatna? Zaidun doribul abi umpamana. Jadi kumaha logatna? Ari Ki Zaid eta neunggel bapakna. Beda teu manana? Beda tuh. Jadi salah ieu mah. Mata dina isim fa'il mah teu meunang didopatkeun kana fa'ilna. Tapi kudu kana maf'ulna. Tah dina sifat musabahat mah bisa didopatkeun kana fa'il fil maknana. 2. Contoh lagi. Contoh ketiga, wa tahirul qalbi hartosna naon nu bersihna nu sucina. Berarti qalbi teh fa'il fil makna. Ari tarkibna mah lain jadi fa'il jadi naon mudhof ilaih. Ngan secara makna suci hatinya. Oh berarti hati itu mengabarkan fa'il eta teh. Yang suci itu hatinya. Jadi simpulna jelas naon ngaran sifat musabahat teh sifat anu bisa fa'ilna dibaca JR. Fa'il nu mana maksudna? Fa'il fil makna. Tina naon dicitakna ti sifat musabahatnya? Wasuguha min lazimin li hadirin katahiril qalbi jamili zahiri. Dibentuk dari fi'il lazim zaman hadir seperti jamili zahir tahiril qalbi. Seperti tahiril qalbi jamiliz zahir. Wasuguha jeung ari nyitakna sifat musabahat min lazimin eta tina anu bina lazim li hadirin pikeun nutuduh kana zaman hadir katahiril qalbi seperti lapat tahiril qalbi anu suci hatena jamiliz zahiri anu ginding zahirna. Kesimpulan nyitakna sifat musabahat kudu tina fi'il bina lazim bari tuduh kana zaman hadir supaya nuduhkeun kana subut wad dawam. Netelakeun tentang tata cara nyitak sifat musabahat. Cek tadi ge sifat musabahat teh isim fa'il teh ya. Ngan kaharupna teh didopatkeun kana fa'ilna bisa dibaca idopat teh. Atuh fi'ilna kudu fi'il lazim. Lamun nu tadi mah moal bisa. Soalna ya maf'ulan eta. Kadua kudu li hadirin tuduh kana zaman hadir ayeuna. Soalna menunjukkan pikeun subut hartos naon penetapkeun hasanul waji alus wajahna kasep teu berarti kasep wadawam masih kasep teu masih keur dibahasakeun hasanul waji teh masih kene kasep lain geus kasep atuh naon geus diomongkeun dari geus. Maka dina sifat musabahat fala taqulu zaidun qatilul abi. Naon teh qatilul abi? Ari Ki Zaid eta nu neunggel anu ngabunuh. Teu beunang lapat abi umpama jadi fa'ilnya. Menang teh eta? Teu meunang. Coba lamun dibacakeun ieu lapat qatilul abi jadi kumaha ngalogatana? Zaidun ari Ki Zaid qatilul abi eta nu ngabunuh ka bapakna jadi maf'ulnya. Bisa teu lamun bapana jadi fa'il? Moal bisa. Ari Ki Zaid eta nu ngabunuh saha bapana kaki bakar. Tetep teu meunang eta mah kudu bae anger Zaidun qatilun abuhu bakron. Palingnya kuduna kitu. Kadua teu meunang anu lain hadir ge. Contoh
Zaidun hasanul wajhi godan. Ki Zaid anu alus wajahna isukan atawa amsi teu meunang. Jadi sifat musabahat berarti termasukkan tarkibannya sifat musabahat. Contoh tahirul qalbi, ieu mah beunang sifat musabahat. Naon hartosna? Bersih hate. Naon nu bersihna? Berarti qalbi teh fa'il fil makna. Kadua cing dapat tahir dicitakna sigatna isim fa'il sanes. Isim fa'il. Kafailin sugis mafailin inda min disalasatin yakunu kagoda lamun fiilna netepan kana wajan fa'ala rek mutadi rek lazim maka galib isim fa'il netepan kana wajan fa'ilun. Tuh bisa nih isim fa'il. Kadua contoh lagi jamiliz zahiri anu ginding dohirna. Zaid meni gaya geus gaya rek gaya tau keur gaya maksudna keur gaya jamiluz zahir gaya ginding dohirna kece cing pertanyaan naon anu gindingna berarti dohir fa'il fil makna atau maf'ul fil makna fa'il tuh menang di JR-keun nya itulah ciri-cirina fa'il fil makna. Isim fa'il sanes jamil isim fa'il wa fa'lun aula wa fa'ilun bi fa'ul kadhakhmi wal jamili wal fi'lu jamul lamun fi'il netepan kana wajan fa'ula bari pina lazim galib sok netepan kana wajan fa'lun atawa fa'ilun jamula jadi jamilun itu isim fa'il. Ieu mah hanya sebagai catatan saja. Lafaz tahirul qalbi jamiliz zahir eta teh ngumumkeun ala anna sifatal musyabbahah di baris ketiga bahwa sifat musabahat iza kana min fi'lin sulasiyin lamun kaluaran tina fi'il sulasi mujarrad aya dua macam. Hiji ahaduhuma mawazinul mudhari anu mengimbangi kana wazan fi'il mudhari. Cing ari galibna isim fa'il tina sulasi mujarrad netepan kana wazan naon? Fa'ilun. Tari wazan fa'ilun mah mengimbangi fi'il mudhari. Sok, naon fi'il mudhari terapan fa'ilun? Yaf'alu. Tingali fa'ilun. Fa'ilun yaf'alu. Fa'ilun baris sukun baris baris yaf'alu baris sukun baris baris eta maksud ngimbangi teh. Jadi sebutna naon? Hiji naon cenah ge ma wazinul mudhari eta hiji perkara nu ngimbangan kana fi'il mudhari nyata wajan fa'ilun galibna mah. Contoh tahirul qalbi tahirun isim fi'il mudhari naon? Yathuru barisna tingali akur teu baris sukun baris baris. Tapi wa hadza qalilun ieu masa eutik. Wa tsani malam yuwazinuhu. Ari nu kadua mah teu membandingi teu ngimbangi fi'il mudhari ta ieu lolobana. Berarti lolobana mah sifat musabahat tina sulasi mujarrad mah lain wajan isim fa'il nu galib. Jadi mual akur mual mengimbangi kana fi'il mudhari. Contoh lafaz jamilun. Sok jamilun. Jamilun non fi'il mudhari'na yajmulu. Yajmulu jamilun. Ai jamilun mah baris baris sukun baris. Yajmulu baris sukun baris baris. Beda teu? Beda. Maka nu kitu disebutna nyaeta malam yuwazinu tah lolobana mah kitu. Ari hasanul wajhi mengimbangi fi'il mudhari teu mengimbangi hasanul wajhi teu mengimbangi
karimul abi anu mulia bapakna teu mengimbangi karuma yakrumu bahwa karimun teu karimun mobil nu leutik geuning karimun karimun tang karimun wa in kanat min ghairi sulasi. Catatan kedua, lamun tina mazada ala salasa lain sulasi eta mah pasti mengimbangi fiil mudhari wajaba muwazinatu halil mudhari. Contoh muntalikul lisan artosna naon? Capetang lisana. Intolako yantoliku. Jika lafaz muntaliku na nyokotan lafaz naon kamari? Tina fiil mudhari berarti pasti ngimbangi atuh. Wazinatul mudhari mulfaili baca wazinatul mudaris mufailin min ghairi disalasikal muwasili. Jadi simpulna sifat musabahat lamun dina sulasi mujarrad mah teu mengimbangi kana fiil mudhari, lamun bazadal salasah mah mengimbangi fiil mudhari. Wa amalus mi fa'ilil mu'adda laha alal hadil lazi qad huda. Indonesia. Amal isim fa'il mu'adda diterapkan padanya sesuai batas yang ditetapkan. Wa amalus mi fa'ili jeung ari amal isim fa'il al mu'adda anu dimuta'adikeun laha eta tetep pikeun sifat musabbahat alal haddi netepan kana batasan-batasan maksudna mah hukum allazi anu qad hudda anu nyata geus dibatasi ieu ladi. Kesimpulan amal sifat musabahat teu beda seperti isim fa'il anu mutaaddi bisa ngaropakeun nganasabkeun jeung ngajerkeun. Sakumaha aturan anu tos diatur dina isim fa'il bae. Ayeuna mulai menjelaskan tentang amal sifat musabahat. Ari amal sifat musabahat teh laha alal haddil ladzi qad hudda pikeun sifat musabahat teh aturan-aturan anu geus ditetapkeun pikeun isim fa'il anu muadda. Wa amalus mi fa'ilil muadda laha amal-amal isim fa'il anu bina mutaaddi bikeun kana sifat musabahat. Sehingga dina isim fa'il sok aya fa'ilan tara meunang aya fa'il sok aya maf'ulan tara meunang aya ulan kafili ismu fa'ili fil amali ingkana an mudhihi bimazili. Ari isim fa'il teh amalna sapertikeun fi'il bae dina pada meunang ngaropakeun kana fa'ilna meunang nganasabkeun kana maf'ulna. Atuh sifat musabahat ge bisa kitu kaharupna teh. Lamun jadi fa'il berarti naonkeun fa'ilna raopa, lamun jadi maf'ul naonkeun maf'ulna nasabkeun. Contoh Zaidun hasanul wajhi. Naon macana? Zaidun ari ki Zaid hasanul wajhi eta nu alus wajahna. Eta mah keur diamalkeun nya. Diidopatkeun eta mah. Menang diamalkeun jadi fa'il sok. Zaidun ari ki Zaid hasanul wajhu eta anu alus naon al wajhu raraina. Sek tadi ge ari al wajhu tekan fa'il fil makna tah meunang tarkibna jadikeun fa'il ge meunang. Jadi kumaha tu macana? Zaidun hasanun al wajhu artina ari ki Zaid eta anu alus raraina. Cing ingat
lamun isim fa'il beramal teh aya syaratna nyaeta kudu nyanding kana anu 5 dina palebah amal isim fa'il wa waliyastifaman aw harfanida aw nafyan aw jasifatan aw musnada. Isim fa'il menang beramal hiji lamun nyanding istifham, 2 nyanding harap nida, 3 nyanding harap nafi, 4 jadi sifat naat atau hal, 5 jadi musnad jadi khobar. Cilamun contohna kitab dah di baris pertama sarah Zaidun hasanul wajhu, Hasan tarkib mah jadi naon tina 5 ieu khobar. Menang beramal berarti menang dah jadi khobarnya. Jadi kumaha Zaidun hasanun al wajhu dibaca nasab menang sebetulna mah. Berarti lamun nasab mah fa'ilna disimpen. So katu dibaca nasab Zaidun hasanul wajha, logatna kumaha Zaidun ariki Zaid hasanun eta anu alus, sanu alusna itu Zaid. Fafi hasanun domirun marfu, dina lapad hasan teh aya domir anu eta domir teh terjadi fa'ilna berarti dibaca rofa wal fa'ilu, berarti balik kana lapad naon Zaidun atuh. Al wajhuna dibaca nasab, nasabna berarti ala tasbihi bil maf'ul bih diserupakan kana maf'ul bih disebutna musabbah bil maf'ul. Naon cenah ge musabbah bil maf'ul. So katu baca ayeuna mah tingkah nasab Zaidun hasanul wajha, logatan Zaidun ariki Zaid hasanun eta anu alus ieu Zaid al wajha wa kraraina, asalna mah kana wajahna nya ngan teu ngeunaheun kraraina entas. Engke di payun aya lamun Hasan sifat musabahatna teu make alif lam, itu teu make alif lam, eta mah menang dijadikeun tamyiz. Hasanun eta nu alus naonna wajhan naraina boleh jadi tamyiz. Berarti jelasnya beramalkan. Jadi simpulna kumaha sifat musabahat akur jeung isim fa'il dina pada bisa ngaropakeun jeung bisa nganasabkeun. Lamun dibaca jar berarti keur dijadikeun mudhof ilaih, berarti teu dipungsikeun eta mah amal isim fa'ilna. Menang teh didahulukan wasabqa ma ta'malu fihi mustanab wa qanuhu za sababiyatin wajab. Ma'mul mendahuluinya tadi bolehkan dan ma'mulnya sababi itu diwajibkan. Wasabkuma jeung ari ngaheulakeunana ma'mul ta'malu anu beramal sifat musabahat fihi dina ieu ma muzdanabun eta anu dijauhkeun. Wa qanuhu jeung ari kabuktian itu mata malu da sababiyatin eta nu ngabogaan sababi wajaba eta wajib itu qanuhu da sababiyatin. Kesimpulan ma'mul sifat musabahat ulah diheulakeun sareng ma'mulna kudu kaluaran sababi dalam kurung aya pakuat pakaitna sareng sifat musabahat. Catatan gambaran sababiyah aya 4. Hiji sanasab, 2
sa ahli sakeluarga. Tilu kupeda harta. Opat juz atau bagian. Para pelajar menjelaskan tentang makmul sifat musabahat. Makmul sifat musabahat mah teu jiga isim fa'il, kahiji teu meunang diheulakeun. Sok Zaidun hasanul wajhi. Zaidun hasanul wajhu, lamun keur diamalkeun. Menang teu al wajhu dikaharapeun sebelum lapada hasan. Zaidun al wajhul hasanu teu meunang. Pada jeung dina isim fa'il mah meunang ya. Tinggali di baris kedua fala taqulu Zaidun al wajhu atau al wajha hasanun. Asalna mah Zaidun hasanun naon al wajhu atau al wajha. Alina isim fa'il mah meunang. Zaidun doribun amron. Ari ki Zaid eta nu neunggel kaki Umar. Heulakeun lapad amron kana dorib. Jadi Zaidun amron doribun meunang. Jadi hiji makmul sifat musabahat teu meunang mendahului. Kadua makmulna kudu sababi. Naon sababi teh? Anu aya pakuat pakaitna. Jadi lamun dibahasakeun sababi sing inget dina kitab Jurumiyah mah kana naat. Sifat sababi. Contohna kumaha? Jaa Zaidun al akilu abuhu. Geus berdatang ki Zaid anu pintar. Sana pinterna? Bapakna. Berarti ari bapana ya pakuat pakai itu jeung Zaid. Aya. Pakuat pakai segi keluarga atau bagian atau harta? Nasab etamanya. Nasab berarti. Contoh di dia, contoh. Zaidun hasanun wajhuhu. Zaidun ari ki Zaid hasanun etanu alus. Non wajhuhu wajahna Zaid. Cing ari wajah keluarga Zaid atau harta Zaid atau bagian Zaid? Berarti eta mah contohan juznya hasanun wajhuhu. Lamun kieu umpamana Zaidun hasanul parsi. Zaidun ari ki Zaid hasanun eta nu alus naon al parsu kudana. Menang dibaca jair meunang. Sok baca jairkeun lah. Zaidun hasanul parsi. Artina ari ki Zaid eta anu alus kudana. Cing ari kudana berarti naon hubunganna jeung Zaid? Harta berarti awak Zaid teh kuda. Eta mah nomor 3 naon? Harta milik ki Zaid. Eta mah ma'mul nama ajnabinya. Atawa kieu kumaha ye? Zaidun hasanul ammi. Ari ki Zaid anu alus pamana. Ahli keluarga. Jadi kudu sababinya. Kebalikan sababinya eta ajnabi. Naon kebalikan sababi? Ajnabi teu meunang kanu ajnabi mah. Maka wala ta'malu fi ajnabiyyin. Zaidun hasanun amron. Zaidun ari ki Zaid hasanun eta alus itu ki Zaid amron Umar. Tengartinya. Da teu meunang droge. Hayangna mah ngomongkeun ari ki Zaid teh alus si Umar da kitu. Teu meunang. Beda jeung isim fa'il, lamun isim fa'il mah meunang kan ajnabi geura tingali. Zaidun doribun gula mahu. Ari ki Zaid eta nu neunggel ka bujangna. Cing ieu sababi ajnabi. Eta mah sababi. Bujang mah berarti teu kalebetkeun ka naon? Pilih teu opat. Keluarga, harta atau anggota bagian? Bujang, harta, milik, kepemilikan eta mah. Nu kadua contohna ganti
Zaidun doribun amron. Ari ki Zaid eta nenggel kasa nenggelna kaki Umar talapan amron jadi makmul ti kulapat dorib padahal mah amron mah hubungan jeung saha jeung Zaid ajnabi eta mah. Jadi kesimpulan makmul sifat basabat hiji teu meunang diheulakeun, kadua teu meunang ajnabi nyaeta kudu anu naon wungkul sababi. Naon sababi teh? Lapad anu masih aya pakuat pakait jeung sifat musabahatna. Keur nyaritakeun naon tah sifat musabahatna? Naon hubunganana jeung amil sifat musabahat teh? Satrasna membahas tentang aturan makmul sifat musabahat. Farfa biha wansib wajurra ma'al waduna al mashuba al wa matasal ropa nasab jarkan dengan serta beral dan tak beral isim beral atau diwasol. Farfa maka kudu ngaropakeun anjeun biha ku sifat musyabbahah. Wansib jeung kudu nganasabkeun anjeun, wajurra jeung kudu ngajierkeun anjeun ku sifat musabbah. Ma'al sarta make alif lam sifat musabahatna. Waduna al sarang bari henteu make al sifat musahabahatna. Mashuba al kana makmul anu dibarengan ku alif lam. Wama jeung kana makmul ittasala anu antel itu emma biha kana sifat musab biha kana itu al mudhofan bari anu diidopatkeun au mujarrodan atawa anu dikosongkeun tina alif lam jeung idopat. Farfa maka kudu ngaropakeun anjeun biha ku sifat musabbahat. Wansib jeung kudu nganasabkeun anjeun, wajrur jeung kudu ngajerkeun anjeun, wajurra jeung kudu ngajerkeun anjeun ku sifat musabahat. Ma'al sarta make alif lam sifat musabahatna. Waduna al sareng bari teu make alif lam. Mashuba al kana makmul anu dibarengan ku alif lam. Wama jeung kana makmul ittasala anu antel itu emma biha kana itu al mudhofan bari anu diidopatkeun au mujarrodan atawa kosong tina alif lam jeung idopat. Lanjut heula biha mudhofan au mujarrodan wala tajrur biha ma'al summan min al khola. Jadi mudhof atau mujarrad kecuali yang beral kepada yang dari alnya sunyi. Wa min idofatin litaliha wa ma lam yakhlufa wa bil jawazi usima. Dan dari idofat pada yang beral sedang yang tak sunyi itu boleh jar tak dilarang. Biha mudhofan au mujarrodan wala entos wala tajrur jeung ulah ngajerkeun anjeun biha ku sifat musabahat ma'al sarta makalif lam sifat musabahatna. Summan kana isim
maksudna kana ma'mul min al tina alif lam khola geus kosong itu summan wa min idofatin sareng kosong tina idofat li talihi kanu nyandingna itu al wa ma jeung ari perkara lam yakhlu anu teu kosong itu ma berarti aya alif laman fahuwa mangkari itu JR jarru bil jawazi kalawan wenang musima geus dicirian itu ma'mul itu ma wala tajru jeung ulang ngajerkeun anjeun biha ku sifat musabahat ma'al sartana nu make alif lam sifat musabahatna summan kana isim min al tina alif lam khola geus kosong itu summan wa min idofatin sareng kosong tina idofat litaliha kana nyunu nyanding kana al wa ma jeung ari perkara lam yakhlu anu teu kosong itu ma fahuwa tari tu JR jar bil jawazi kalawan menang usima eta geus dicirian itu ma tegasna ma'mul. Kesimpulan aturan pembacaan ma'mul sifat musabahat. A. Amalna sifat musabahat ayat 3. Hiji ngaropakeun, 2 nganasabkeun, 3 ngajeerkeun. Dalam kurung diidopatkeun. Jadi pangna bisa tilu teh lamun keropa berarti setelah sifat musabahat jadi fa'il. Zaidun hasanun alwajhu. Zaidun ari kijaid. Hasanun eta anu alus naon alwajhu raraina. Kedua atau nasab. Lamun nasab berarti jadi maf'ul. Jadi kumaha? Zaidun ari kijaid, hasanun eta anu alus fa'ilan itu jaid. Al-wajha raraina ngan disebutna musabbah bil maf'ul bih atau jadi tamyiz menang lamun ieuna hasan teu make alif lam wajhana teu make alif lam berarti kumaha zaidun hasanun wajhan katilu menang ngajerkeun berarti lamun diidopatkeun eta hukum secara global. Kesimpulan B. Tingkah kaayaan sifat musabahat ayat 2. Hiji make al dalam kurung mashubu al. 2 tanpa make al dalam kurung duna al. Jadi ayeuna tingkahna ieu sifat musabahat lapad hasan dia bisa kedua keberadaan hiji tanpa al berarti naon hasanun eta mah bedna waduna al atawa kadua lapad hasana make alif lam berarti disebutna naon eta mah mashuba al sigat musabahatna maka alif lam. C. Kesimpulan bagian C. Ma'mul sifat musabahat aya genep dalam kurung secara global ayat 3. Hiji ma'mul make al. 2 ma'mul diidopatkeun kanu make al. 3 ma'mul diidopatkeun kana domir mausuf
Opat makmul diidopatkeun kana kalimat anu idopat deui kana domir mausuf. 5 makmul teu make alif lam teu idopat. 5 makmul ulangi teu make alif lam tapi idopat mujarrodan min al dunal idopat. 6 makmul teu make alif lam sareng teu idopat. Kesimpulan bagian C, tingkah keadaan makmul sifat musabahat. Berarti kalimat setelah sifat musabahat aya sabaraha gambaran? Genep. Secara global mati lu. Hiji aya nu alif lam. Nomor hiji. Kadua nu idopah ti nomor 2 sampai nomor 5. Nu katilu teu idopah teu make alif lam. Eta keterangan dina sarah di baris kedua la yakhlul ma'mul min ahwali sittah. Ma'mul sifat musabahat moal lepas tina anu genep. Hiji ayyakunal ma'mul bi al. 2 ayyakuna mudhofan lima fihi al. Hartosna ma'mul diidopatkeun kanu make alif lam. 3 ayyakuna mudhofan ila dhamiril mausuf. Ma'mul diidopatkeunana kana dhamir mausuf. Berarti itu makali pelan. 4 ayyakuna mudhofan ila mudhofin. Eta ma'mul diidopatkeun kana mudhof nu eta mudhof ilaih teh idopat deui kana dhamir mausuf. Ma'mul didopatkeun kana mudhof, didopatkeun deui kana dhamir mausuf. Contoh wajhu gulamihi. 5 ayyakunal ma'mul mujarrodan min al dunal idopat. Ma'mul kosong tina al tapi teu kosong tina idopat. Contoh wajhu abin. 5 genep ayyakunal ma'mul mujarrodan min al. Ma'mul kosong tina alif lam jeung idopat. Berarti wajhun. Kesimpulan bagian D, pembacaan anu teu meunang nyaeta teu meunang makmul dibaca JR nalika sifat musabahat make al. Bari makmulna teu make al. Nyaeta opat gambaran tadi. Dalam kurung nomor 3 4 5 genep. Para pelajar, setelah orang mengetahui tentang sifat musabahat teh naon teh? Isim fa'il. Ngan pedah fa'ilna bisa dibaca JR. Eta cirina. Fa'ilna bisa dibaca JR. Ayeuna maka masuk kepada 3 aturan. Sebelum mengetahui aturan pembacana harus diketahui heula 3 keadaan. Hiji kaayaan sifat musabahat. Aya sabaraha? Ayatil hiji anu make alif lam. Berarti contohna naon? Al hasanu. Kadua teu make alif lam. Berarti buang alif lamna hasanun. Kadua mengetahui tingkah makmul sifat musabahat. Nah sabaraha? Aya genep. Hiji
make alif lam. Contoh al hasanul wajhu. 2 diidopatkeun kanu make alif lam. Contoh asal hasanu wajhul abi. 3 diidopatkeun kana domir mausuf. Maksud domir mausuf teh domir, nu eta domir teh kembali kana kedisifatan. Contoh umpamana Zaidun al hasanu wajhuhu. Zaidun ari ki Zaid, al hasanu eta nu alus, naon wajhuhu? Wajahna Zaid. Tuh, jadi kana domir mausuf nya kembali nanti. Disebutna ieu domir mausuf. 4 idopatkeun kana mudhof ilaih nu idopat deui kana domir mausuf. Berarti idopatna 2 kali. Contoh al hasanu wajhu gulamihi. 5 idop makmul idopat ngan teu make alif lam. Idopatna mah idopatkan teu make alif lam. Baik al wajhuna baik mudhof ilaihna teu make alif lam, kosong alif lam. Kagenep 2 nana teu make alif lam teu idopat. Jadi simpulna genep macam ieu aya 3 nya. Lamun da isim fa'il mah aya nu gambaran make alif lam nomor sabaraha? 1 anu tanpa nu diidopatkeun sabaraha nomor? 4 2 3 4 5. Kagenep teu al teu idopat sabaraha? 1. Simpulna keberadaan makmulna aya sabaraha? Aya genep. Tah ieu nu genep teh macana ayeuna kieu meunang 3 jalan. Sabaraha jalan macana? 3 ropa nasab jeung jr. Ngan ka dilarang. So katu ayeuna mah nu meunang heula nya. Maka kumursorul musannif parpa biha wansib wajur ma al waduna al mashuba al wa matasol. Tah kalimat setelah isi sifat musabahatna boleh dibaca ropa, boleh dibaca nasab, boleh dibaca jr. So katu ayeuna mah urang contohan heula kahiji dibaca ropa. Sifat musabahatna make al. Baca Zaidun al hasanul wajhu. Zaidun al hasanu wajhul abi. Zaidun al hasanu wajhuhu. Zaidun al hasanu wajhu gulamihi. Zaidun al hasanu wajhu abin. Zaidun al hasanu wajhuhu. Berarti lamun keur tingkah ropa berarti tarkibna jadi fa'il. Kalau gatanana Zaidun ariki Zaid al hasanu eta anu alus naon al wajhu. Nu contoh kedua Zaidun ariki Zaid al hasanu eta anu alus naon wajhul abi wajah bapakna. Bapak saha cik ieu? Bapak Zaid. Nah taya domir soalna cik tadi ge ari fa'il mah meunang didopatkeun kana isim mausul. Geus ku al robitna teh. 3 Zaidun al hasanu wajhuhu ariki Zaid eta anu alus wajahna. 4 Zaidun al hasanu wajhu gulamihi ariki Zaid eta anu alus wajah budakna. Wajah bujangna ki Zaid sanu alusna? Wajah budakna nya. Wajah bujangna berarti ieu mah ngan kasabit-sabit Zaidna ge. Kalimat Zaidun al hasanu wajhu abin ariki Zaid eta anu alus wajah bapakna wajhuna. Kagenep Zaidun al hasanu wajhun ariki Zaid eta anu alus naon wajhun bapakna. Jadi simpulna mah jadi fa'il kabeh nya.
bab wajahna. Kadua atawa teu make al. Sok ulah make alif lam. Berarti lamun ari teu make alif lam nakiro marifat. Nakiro berarti gambaranana biasana menyifatkan nu nakiro deui atuh. Ame bisa jadi atau kula pajain boleh 1 dan 3. Zaidun hasanul wajhu, Zaidun hasanun wajhul abi, Zaidun hasanun wajhu. 4. Zaidun hasanu wajhu gulamihi. 5. Zaidun hasanu wajhu abin. 6. Zaidun hasanun wajhun. Ta eta teh lamun dina bait alfiyah nama wamma ma'a al waduna almah menjelaskan tentang sifat musabahatna mashuba al mamulna dibarengan ku alif lam nomor hiji berarti nya wa mattasal biha mudhafan atau nu diidopatkeun nomor sabaraha 2 3 4 5 au mujarrodan kosong eta mah nomor 6. Maka bacana menang 3 nya. So kayaknya penting nasab baca nasab boleh. Zaidun al hasanul wajha. Lo kata kumaha berarti? Zaidun ari ki Zaid. Ha al hasanu alus. Sahanu alusna itu Zaid. Al wajha raraina. Asal logat makana raraina. Ngan bulan tadi yang musabbah bil maf'ul bih maksudna raraina. Bil wajhi din raraina. Jadi maf'ul. Jadi ulangi lamun dibaca nasabah berarti jadi maf'ul bih musabbah bil maf'ul bih. So kaida kedua baca nasab. Zaidun al hasanul wajha, Zaidun al hasanu wajhal abi, Zaidun al hasanu wajhahu, Zaidun al hasanu wajha gulamihi, Zaidun al hasanu wajha abin, Zaidun al hasanu wajhan, al hasanu wajhan. Ayeuna untuk makali pelam baca genap. Zaidun hasanul wajha, Zaidun hasanun wajhal abi, Zaidun hasanun wajhahu, Zaidun hasanun wajha gulamihi, Zaidun hasanun wajha abin, Zaidun hasanun wajhan. Tadu terakhir mah anu nakiro pada anu hasanat teu makali belam wajhana ieu nakiro boleh jadi tamyiz keterangan geura. Contoh artina Zaidun ari ki Zaid, hasanun eta nu alus, naonana wajhan raraina teu fa'ilna nya bisa eta. Jadi tamyiz. Naon salah tamyiz? Wala yakunu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Kalau nakirah berarti wajah. 2 kan genap jeung genap sabaraha berarti bieu maca 12 teh keropa bieu mah keur nasab sabaraha deui 12 geus sabaraha berarti 24 ayeuna jerkeun 12 sabaraha berarti pembacaanna menang 30 genep pembacaan. So atuh ngan pada ingat nu palebah JR nama wala tajrur ulah dibaca JR ma'al bari make alif lam sifat musabahatna. Tah berarti nu make alif lam anu mana nomor tina nomor 4 bari kumaha summan min al-khola bari makmulna kosong tina alif lam wa min idopatin kosong tina idopat teu make alif lam
teu idopat ulah JR cing teu mana teu make alif lam teu idopat teu make alif lam tah ieu nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 aya nomor kenapa teu idopat jadi palebat tingkat JR larangan ya teu meunang anu sifat musabahatna bari make alif lam ka ieu min al-khala summan min al-khala ma'mulna kosong tina al mana nu kosong tina al lapan wajhun nomor sabaraha berarti nomor genep teu beunang di-JR-keun kadua wa min idopatin jeung kosong tina idopat nu teu nyanding kana al berarti nomor 2 mah idopatnya meunang da kan nyanding kana naon alif lam tadu teu meunang mah nomor sabaraha nomor 3 jadi wa min idopatin litaliha kosong tina idopat kanu make alif lam eusina sabaraha aya 3 hiji idopat kana domir mausuf 2 idopat kana mudhof anu idopat deui kana domir mausuf 3 idopat kanu teu make alif lam berarti ieu mah eusi tina wa min idopatin litaliha kosong tina idopat kanu make alif lam maka simpulna tina lafaz summan min an khala wa min idopatin teh nu teu beunang dibaca mah sabaraha gambaran 4 gambaran nyaeta ti nomor 3 sampai nomor genep maka dina tingkat JR nu teu meunang teh 4 macamnya berarti ayeuna mah teu 12 nu meunang dibaca mah dikurangi 4 jadi sabaraha 8 atuh simpul lamun 30 genep dikurangi 4 jadi 32 pembacaan sok baca anu make alif lam 2 gambaran nu meunangna berarti Zaidun al hasanul wajhi nah teu didapatkeun meunang soalna budakna make alif lam yen ge make alif lam kadua Zaidun al hasanu wajhil abi meunang nah sababna meunang soalna ieu mudhofna idhof make alif lam diidopatkeun deui kana mudhof nu make alif lam katilu Zaidun al entos kan duanya lamun keur dibaca JR mah berarti didapatkeun nu kahiji al hasanul wajhi meunang teu didapatkeun meunang wa waslu al bizal mudhafi muktafar in wusilat bisani kal jadi sa'ar anu kadua al hasanu wajhil abi meunang teu meunang sabab didapatkeun kanu kana mudhof ilaih nu idopat deui kanu make alif lam Abilladilahu tifasani kazenudin doribu rosil jani menangnya itulah 2 nama kali pelan ayeuna nu teu make alif lam baca Zaidun hasanul wajhu Zaidun hasanu punten tinggal JR Zaidun hasanul wajhi idopat Zaidun hasanu wajhil abi 3 Zaidun hasanun wajhihi punten didapatkeun Zaidun hasanu wajhihi ketika JR 4 Zaidun hasanu wajhi gulami idopat 5 Zaidun hasanu wajhi abin genap Zaidun hasanu wajhin jadi simpulna aya genep pembacaan sebenarnya mah aya 3 pembacaan lamun keur dibaca ropa berarti setelah sifat musabahat jadi fa'il lamun dibaca nasab jadi maf'ul bih
atau musabbah bil maqul bih. Lamun keur dibaca jair berarti keur diidofan. Eta mah dina istilah isim fa'il mah teu keur diamalkeun, ari keur diidofantkeun. Coba praktek wasuguha min lazimin li hadirin katahiril qalbi jamili zahiru Zaidun tahirul qalbi. Eta lamun tahirul qalbi kasub kana mana tina gambaran ieu. Zaidun tahirul qalbi berarti termasuk kana nomor hiji. Naon? Tahirna teu make alif lam, al qalbina make alif lam. Berarti macana menang sabajalan. Menang tilu. Zaidun tahirun al qalbu. Dua. Zaidun tahirun al qalba. Tilu. Zaidun tahirul qalbi. Menang tuh dibaca JR. Menang ieu mah. No sababna menang, soalna eueuh larangan teh nyaeta teu kosong tina al. Daya naon dieu mah? Aya alat. Teu kosong tina al. Maka disebutkeun wa ma lam yakhlufal wabil jawazi wusima. Nu teu kosong tina al mah meunang. Contoh deui yang kedua. Jamiliz zahir, Zaidun jamilud zahir. Namun jamilud zahir nama sabaraha? Sami. Jamilna sifat musabahat make alif lam. Az-zahir ma'mulna make alif lam. Benar sebelah jalan macana? Menang tilu. Zaidun jamilun ad-dhahiru Zaidun jamilun ad-dhahira Zaidun idopatkeun jamiluz zahiri. Emang menang dijerkeun ya? Menang teu? Menang. Naon sababna? Soalna eta mah make alif lam ma'mulna. Lamun teu make al teu meunang. Nu teu menang lamun kieu jamilu dhahirin teu meunang. Eta mah teu make alif lam berarti kasubna al min an khala. Ari make alif lam lam yakhlufa wa bil jawazi wusima. Muntalikul lisan nu capetan lisana eta ge saminya sifat musabahat teu make alif lam. Bari makmulna make alif lam. Berarti lobana nomor hijinya. Nomor hiji ti bagian B. Bagian B nomor hiji. Maksud bagian B nu teu make alif lam sifat musabahatna nomor hiji nyaeta nu makmulna make alif lam. Itulah selesai tentang pembacaan sifat musabahat. Walhamdulillahirabbil alamin.